Eh, kieu ya. Ari imah deket kebon batur teh. Kudu dibersihan angger. Jadi bersihan bisa aya nu panjang. Nya, Naon, Kang? ngalikeun obat nyamuk Jung. Oh, sabaraha hiji, Kang? Ah, hiji bae. Oh, mun Kang, pesannya. Mun. Bat nyamuk. Aduh, poho. Kang, poho nyai, Kang. Poho naon? Ari reungitna gering naon, Kang? Gering muntaber. Apa itu muntaber? Mencret. Sok nu ngilai gini. Oh, Kang. Ah, Jung. Ye, Naon lah. ieu nu obat lah ya. Bosan murakan be obat teh cager henteu. Ah, sugan bae ku ieu mah cager. Mung lah cicing ya. Ye, diajaran heula ieu mah obat puyeng, obat nanaon cager ya. Lah, cicing Kang, ulah loba obrol puyeng. Obat emah nanaon ge cager ieu mah. Cicing ge ulah loba obrol. Ngobrol atuh kita tadi, Kang. Pamari kieu mah. Yang langsung cager, Kang. Tah. Ya, aya telepon teh awewe angkat. Sadi. Teuing teh apa? Angkat we ari teu rumah sasalah mah. Halo, Halo, saha ieu? Abi Sinta anu kapungkur sering ameng ke bumi Akang. Hapunten ya Kang, Abi nyohonkeun tanggung jawabna ti Akang. Saleres nama Abi hoyong nyariosna ti kapungkur. Tapi teu wantun ku istri Akang. Kusabab istri Akang mah gede ambekna. Janten kieu Kang, istri Akang teh gaduh sametan ka Abi tos lami teu mayar-mayar. Hapunten ya Kang, Abi nyohonkeun tanggung jawabna ti Akang. Mata nih gue pak. Yeuh Yun, jadi lalaki mah dahar tinggal geus aya nu nyadiakeun, nginum kopi tinggal nyuruput geus aya nu nyieunkeun. Ngeunahnya jadi lalaki mah. Makhluk naon eta nu ngomong? Mun bae jadi lalaki senan nanaon geus segala ku lalaki, memang kudu lalaki. Bae. Kalau-kalagan aya peas nanaon kudu ku lalaki, eueuh duit kudu nyangan ku lalaki. Mun bae kudu lalaki senan. Makhluk naon dia nu ngomong? Minum obat heula. Bung lah. Yeuh nginum obat heula, Kang. Bung. Nginum obat heula mi teh cager. Bung, aduh bae. Kang, gawe yuk. Nya, Naon, Kang? aya nu ngajakan gawe euy. Kumaha? Mangkat, Kang. Ulah dengke-engke. Lumayan. Berarti duitna? Asirek digawe nanyakeun duit. Keur meuli bensin. Ya, Kang, nu ngaranna digawe mah urang neangan duit, lain kalau ka minta duit ke pamajikan. Jeung buru geura mangkat keur itu. Kita buru ku batur. Kola, keur ngolok keur bensin naon? Sabar hon. Anda bisa lautan pantai. Akang, ya daripada ngajujugur bae tita tadinya meni eueuh capek, ya mending bantuan nyai sasapu. Mun geura kesel lah mun keur puasa juga kieu leuleus. Hari Akang bari ngabeberang, Kang. Engke kan teu karasa, Kang. Nyaw-nyaw burit bae ieu. Dikeun? Kau pen leuh salaki ngajedogen mun sagala hayang be nitah. Kau mun keur ngajujugur tinggalkeun ini kalah jadi matak sakalian. Deh, aing asana. Si kalau gegerendul tuh nya dititah ku pamajikan mah.
Kang nyaah teh ka Nyai. Ya pisan kumaha gitu deh. Aya ngaji satu Kang. Hari gitu atau firnaon nih? Iya Kang, jangan masalah skincare. Amin banget Nyai glowing. Kapan itu di imah cenah beas geus eueuh, naon geus eueuh. Mending pake meli beas. Eta mah ku mangke we Kang. Nuhun nya. Yo nye. Ngeken. Akibat mentingkeun skincare daripada beas, awewe di Konoha paeh dalam keayaan glowing. Ya tuh Kang, terjadi. Kang, ya, pangabenerkeun ke kentang geura Kang. Pegat ti kamari teh didangdanan-dangdanan ku Akang. Sarape nyi akang tas beberes. Engke bade geula. Asih unggal-unggal di titaku Nyai sok tara daek bae Kang. Yang satu Nyai erek nitah ka salakina tetangga. Dadaikan si itu mah. Jadi gua kan kucing yuk. Akang, ya daripada ngajuju guru bae tita tadinya meni eueuh capek, ya mending bantuan Nyai sasapu. Mun geura kesel lah mun keur puasa juga kieu leuleus. Hari Akang bari ngabeberang Kang, engke kan teu karasa Kang. Nyaw-nyaw burit bae ieu. Dikeun. Kau pun lu salahke ngajedogen mun sagala hayang be nitah. Kau mun keur ngajujugur tinggalkeun ini telah jadi matak sakalian. Deh, aing asana. Asih kalau gegerendul tuh nya di titahku pamajikan mah. Akang kunaon di Kang? Akang parusing nyi. Parusing kunaon sih Kang? Sok pernah nyarita ka Nyai. Sugan we Nyai bisa mantuan. Mata anak meureun. Heueuh, mantakna nyarita heula Kang. Yeuh nyi, akang teh pusing, puyeng, teu boga duit, jabat pagawean eueuh, mun ditah digawe eueuh, matak ribet ieu kana sirah. Heueuh nya euy Kang, jaba itu beas erep Kang. Jaba listrik can disetoran. Kos sakedeung deui aya Kang Emok datang Kang. Tuh kan, boro-boro nambaan kalau make jadi riet kalau. Tadi kan tadi terus nanyakeun. Astagfirullahaladzim, Mang. Asing ulah panggil buburu bae kumaha di? Atuh naon deui nya pagawean gak kieu unggal poe ke lamun teu kieu nya repuh budak moal jajan. Ari sih heueuh bener ngandu meh. Aduh, aing mah teu istirahat pisan tinggalikeunana sih. Adi istirahat saponya repot. Ya, ari hirup mah di bawa enjoy be dibahagiakeun gitu tah. Ulah capek-capek teh bisi tareh kolot umur sabaraha ayeuna umur? Umur 30. Tuh, 30 geus kacirina 50. Bermutu. Bermuka tua. Oh. Bener aja tuh. Sing semangat ya. Yuk, berangkat. Aman, tenang, Nyai mah geus eueuh. Nyaan. Tenang. Ieu teu percaya mah ieu. Pagi sayang. Pagi sayang. Kang, gelut yuk. Sok, hayu, ada gelut di mana deh? Sok, Sherlock tempatnya di mana? Nah, Tekang. Lagi adenan. tuh man cicungah pisan asana. Pulau sarwana Kang, antep. Hayu, ada di mana deh tempatnya? Sok, hayu. Pulau sarwana Kang, antep Kang. Ulah nak komen. Nah,
make garade ci 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Mantep maneh. Sing gedenya. Astagfirullahaladzim, ibu nih. Gusti. Teuing aing mah. Kang, hayang duit gerak. Duit yang naon duit? Yeuh, Kang, yeuh. Hargeudang meni riba yang ditek-tek buuk. Dah. Eueuh. Ih. Majarkeunana meureun urang teu bisa neuteuk buuk sorangan. Astagfirullahaladzim. Nyi, buku teu dibere duit sate ku akang ulah dicukur. Akang mah teu resep nempo buuk pondok. Atuh kumaha ieu, Kang? Ari sambung ka ditu make sangu. Pokona akang mah can panjang deui mah moal kabalik. Kang. Aduh, ieu kumaha ngaleuna? Ari si Nyai geus karuhan sok puyeng bae der kalau meuli jengkol deui bae. Sumputkeun ku aing sia sakalian. Bener-bener teuing cara mudah nuangan bae jengkol. Ku aing sia. Aman sih gana mah. Mau beres. Kudu dimendi ya. Kampau. Aman si gana mah euy. Ah, terjadi. Mau bener. Bahaya. Panggil baik pasti. Aman sih gana dedinya. Aduh. Bahaya. Mau bener. Tiba-tiba lah. Nah. Aman dia. Beres dia aman. Sip. Aman juga gitu. Sok kangen bayem bae wungkul kadinya dituang. Nyai tas di bapak. Cenaganan Kang cenah neangan tukang ngebedahkeun balong, Kang. Ari kitu kumaha dia? Arek diala laukna, buru. Oh, siap. Lahina, Kang. Nye, Kumaha, Kang? Menang, Kang? kumu kieu nye. Akang teh bieu mimiti datang teh ka Mang Koko. Eueuh. Tuluy ka Dede Rongsok. Eueuh. Tuluy ka Rudi. Eueuh. Akang teh kelayaang koloyong nempo aya plang di sisi jalan. Dokter bedah cenah ge kitu. Terus kumaha, Kang? Akang teh asup ka jero nitah ngabedahkeun balong peda aya tulisan dokter bedah. Kalah ngadon dicarekan akang ku dokterna. Ya heueuh atuh, Kang. Da eta mah paranti ngabedah jelema lain ngabedah balong. Naon bedana da eta ge sarua bedah lah. Dasar dokterna bae meureun nu kalah teu daekeun kok dititah ngebedahkeun balong embung kalah. Bodoh teh mah dibeakeun ku sorangan asi. Ulah dianuan bedah atuh tulisanana rimbungeun mah ngabedahkeun balong.
Yeh, Kang. Ari dokter mah paranti ngoperasi, lain paranti ngabedahkeun balong, bedana ge jauh, Kang. Ya dokter operasi tulisanana ulah dokter bedah. Nya karep lah kumaha, Kang. Lapornya, beak udud, beak kopi, ada rasa bangus. Laporan selesai. Laporan diterima, duitna eueuh, beas ge menang nganjuk, laporan selesai. Yeay, atuh lain nganjuk sugan kopi ge jeung udud. Geus Nyi, urusan urang geus beres. Akang rek lempang ti imah ieu. Kala, Nah, pastinya rek minta hampuranya. Kaduhung. bawa lanjut akang anu soeh, guna. Dan rek minta hampura. Yun. Ari jadi awewe tong murahan-murahan teuing. Oh, nya atuh teh. Ari ditambahan 100 ding kemanya. Nuhun geus ngabejaan. Hei, lain kadinya maksudna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu atuh. Etna, Kang. Siap. Oke, geuning mun kuat eueuh warnana nya diangkeuh dukun apa? Nu warnaan atuh biasa. Antasan, Kang nya. Sok. Gampang, Kang. Maksud akang mah lain warna anu jiga kieu cikopi atuh cikopi. Oh, Lain nu jiga kieu. Sok atuh ieu punya eta mah. Akang mah teh cikopi be. Sudah eta mah ieu punya. hampura, Kang. Sok ieu punya. Kela, Kang. Tak barudak cara tutorial ngalacau nu tereh kitu nya. Punten, ini konten. Hei, Bu RT. Aya naon nya ngaguruan tarik kami menuruas. Ampura, Bu. Ya. Nyai geus boga milik eta mah. Tah, naur hutang, Bu. Hampuranya lila, ya. Nuhun nya, Nyi. Tah, kitu. Ari naur hutang kudu tepat. Hampuranya. Terus bungana mana? Oh. Dagoan atuh di dieu nya. Oh, Nyai. Bu RT. Duh. Ieu bungana, Bu. 2 sekaligus. Nyai mah karunya ka Bu RT. Gusti, buat oge dibeakeun ku sorangan, lain kembang eta. Nu kok kitu mah di kami berna. Bunganya bunga. Yeuh, ari ieu kembang bahasa Indonesiana naon Bu RT? Bunga risi bener. Tah, nyanggakeun bungana Bu RT. Bye. Kami nu lieur apa si Nyai nu belanggung? Kunaon akang teu ngomong ti baheula akang teu malarat. Kan akang ngomong ti baheula gen, bogana nganyai-nyana wungkul di dunia ieu. Nyai ngomong nembalna kalah sok sweet. Karasa ieu na. Kang, harga beas naik deui, Kang. Untung urang mah teu ngadaharan beas nya. Ari eta sangu nu dituang ku akang tina naon? Tina sanggup teh tukang. So sweet.
Duit yang berbeas. Adekeun. Dah, Nyi. Lauk geus aya, beas geus loba, suluh geus loba, kari hiji deui nu can aya. Naon, Kang? Duitna. Nyi, ngomong lo tarik-tarik teuing geura. Ya, leuwih hade ngomong bebeledagan tapi hatena tetegaan daripada ngomong naso imut tapi hate siga shit. Siga shit. Oh.